serik untuk daerah gitu. Jadi untuk apa namanya? Terus ada kita pakai. Masa ada nyari untuk aki-aki bersama kepakai nanti. Kita bawa omong apa ada kue dahar. Ayo nu gigireun teh surah seri wae, sugan teh surah seri teh. Bakat kurama ayo teh yang serikeun. Kuring berenang si sangu di tilaman ku tisu ditinyu. Karena ngomong itu. Yang pernah aku. Nah.
satu. Inilah kirwi kongrana kanu kieu teh. Sangkir awi bekong ngaranna. Kenapa nggak aing teh? Hidung, upatek, bengong deh itu jadi huntu deh lepas. Ini nu peduli, nu mah bubur kai mah. Itu aing gerungan jadi huntu. Wah, kau yang makai marane ngara menggering, mali tempo. Tah. Bintang gurina naik opret Panawangan barudak letak usum paila kejo oyek di bawangan. Tah. Udah nyari huntu kita ngomong mah hayang. Siapa ke kau? Reneis. Ah, makanan sejuta umat. Ah, dulu tinggal sing aya daging sapi oge yang mama dahar nyari huntu. Ini salah selong. Di selong itu mah. Bisa. Lamun sia nyebutkeun teh bisa naik ngalah selong geus eureun mungkin pangsiun teh lalaki. Jerok ya. Heeh. Kata power ah. Lagi lu jadi lalaki tuh bisa naik mah. Cara mana kayaknya power. Jadi naik berapa? Ini kasih ini bedog gua ngalah selong. Nah gitu nih katanya. Ayo seserian sorangan, pak bisuk teh manggih tisu. Manggih tisu bawa ping rupana di jalan. Berengeh pak inget seri sorangan. Udah. Inget kana lalampahan kok kabelegugan aing baheula. Wah, sebenarnya terus ping. Pertamanya parasmanan. Ketua ios teh uang diserahan cenah kasih nang barang ge inam. Ai rek dahar teh nya. Dapan heula cenah era ka imah heula cenah. Cenah. Ai teh nyaho nya pan ai si tisu teh dibuntelkeun kana senok. Ai ku aing teh diamparkeun dina piringnya. Sagala sakur nu aya dina jajaran parasmanan ku aing teh dicekotan ke pinuh atuh otomatis. Terakhir eta nan kareh ngaranna teh bersih teh bodas herang sayur bening. Sop tadi banjur rek ku eta. Sop iga. Lain nyaho da pokona mah sop heran. Engke ame dahar kieu rasana teh nya beki dieu teh asa aya oran teh. Ieu teh loba omong ap ngadekul we dahar. Aya nu gigireun teh suraseri wae, sugan teh suraseri teh. Bakat kurama aya teh yang serikeun kuring meureunna si sangu ditilaman ku tisu ditinyu. Aya teh beki lila beki beunang beki beak. Kieu cenah teh saurang deui teh tunggu gigireun teh mah cenah neng cenah tambahan deui cenah sanuna moal ada wareg cenah. Ai hol deui wa ios. Geus cenah parasmanan encan teh padahal geus 2 kali eta teh ngapa. Ieu atuh cenah. Ah ieu nama ku sabab ningali wa ios oge si senok teh diceprut heula si tisuna teh dikeupel. Geus cek wa ios teh ngeunah nya pasakanana cenah. Naonnya wa da tadi mah kita rasa aya koranan tentang teh bebeja. Cenah kitu. Kapan si tisuna teh tadi amparkeun si belegug cenah. Sama tak barudak hirup teh. Kudu bodoh alewo aya aing mah teh tanya teh ya, heuh tisu ge batu mah pake ngelap. Aing mah di teleg. Anu aing teh cek seuri we nya yana ieu cek teh ieu teh. Apa neungeun kana kur tinggal dina sisi-sisina cai ngoge beak aing teleg. Jangan orang mana wan tina ieu. Heuh da ante milegeg juga nunggus biasa teh kitu nya ngilungan teh ka batur. Abang teh eta bakal dibedog Mang Ban. Enggak sama ketika berangkat sama istri wae.
Tunggu nanti ya. Hante dari uji tulang kena ujang teh nggak mah par betbas. Terus kapan tiduran ke kapan mana ada tuh sampai poe jeung mamang nyanyi tuh supaya acara gitu ya. Ada laki pokok ya mana labu tanya. Beunang di tenggel nah henteu jadi si mamang teh ngagoak ke sieun bek eta teh. Heeh jadi hayang manehna wae ngagolkeun hayang manehna cenah nya laenan. Yo eta. Iya saya manglar di rumahna. Keasaan bala-bala mana isuknya. Mang kok kita enak kena udah ngawur. Udah digoreng tuh udah. Badak Berat yang kayak gini mah. Ini sorangan lain pemain balik ketika pegang dua lah. Mana lagi kata tuan apa? Kenapa? Oh lah. Ini malah gampang deh. Enak ayam naik ke petak ayu bayar, rumah bayarnya. Ini gimana ayunya? Baca ngogenya. Cuma itu uang bantar udah turut kemanehna tadi ngerjarian. Karena orang itu orang pernah ngatur. Wah, itu sekarang itu. Kalau nggak usah kamu. di sini.